Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Urang neraskeun deui kana hancang ngalugat matan kitab Safinatun Najah nyaeta bagian pasal tasdidatu aqal sholati. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Tasdidatu aqal sholati ari pirang-pirang tasdid pangsaeutikna maca sholawat alan nabiyyi ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arbaun eta aya 4. Janten tasdid pangsaeutikna maca sholawat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh sadayana teh aya 4. Nu 4 teh di mana wae Allahumma ari tasdidna lapad Allahumma alalami eta luhureun lam wal mimi jeung luhureun mim. Janten lamun urang maca sholawat Allahumma tasdidna teh luhureun lam jeung mim. Sholli ari tasdidna lapad sholli ala lami eta luhureun lam sholli Allahumma sholli tadi bacana janten kitu tasdidna diriksa. Ala Muhammadin ari tasdidna lapad ala Muhammadin alal mimi eta luhureun mim. Janten tasdidna ala Muhammadin teh luhureun mim. Urang kudu diriksa Muhammadin Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, eta pangsaeutikna tasdid dina sholawat. Sakitu wae mudah-mudahan aya manfaatna. Hapunten tina kasalahanana kalapatanana. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.